Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sadaya bade ngajelaskeun materi ngeunaan carita pantun. Sareng unsur kabahasaan ti carita pantun nutung kasarung. Katerangan. Carita pantun nyaeta carita rekaan anu ukuranana panjang, gelar dina lisan, sarta ngandung hal-hal nu mere kesan pamolahan. Carita pantun mangrupakeun carita nu ditepikeun ku juru pantun dina ruatan atawa ritual nu disebut mantun. Carita pantun kaasup kana sastra lisan turun-temurun jeung sumebarna tatalepa ku cara lisan. Carita pantun kaasup karya sastra sampaka dina sastra pantun, lain karya sastra sampeuran. Hartina lain mangrupa pangaruh tina sastra degeun. Wangun carita pantun. Nilik kana wangunna carita pantun teh mangrupa wangun ugeran puisi. Di jero wangun ku sababaraha bagian nyaeta: 1. Rajah. Biasana ditembangkeun ku juru pantun samemeh mangkat carita. Eusina mangrupa saduk-saduk lantaran rek ngamimitian mantun. Ieu aya conto rajah. Nu kadua aya narasi. Bagian narasi atawa nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian jeung kajadian saterusna. Bagian narasi henteu ditembangkeun tapi digalentangkeun. Ieu dihandap aya conto tina narasi. Nu katilu aya deskripsi. Nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah pola hiji tokoh dina kajadian. Saperti Putru Dangdan, Satria Ngapung, Ki Lengser Lumpat, jeung sabagayna. Ieu aya conto tina deskripsi. Anu kaopat nyaeta aya dialog. Nyaeta paguneman di antara para palakuna. Sakumaha umumna dialog teh diantarana pikeun ngagambarkeun wantek atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalan carita jeung nepikeun gagasan-gagasan. Anu kalima aya monolog. Nyaeta carita sorangan atawa nyarita dina jero hate. Bagian monolog tara dihaleuwangkeun tapi angger dipiring ku kacapi. Ieu dihandap aya conto monolog. Anu kagenep aya raja pamola atawa panutup. Nyaeta panutup dina mantun. Dihandap ieu aya conto tina raja pamola. Pola carita mantun. Carita pantun umumna ngalakonkeun lalampahan raja atawa satya teureum Prabu Siliwangi atawa Raja Pajajaran anu keur ngalegaan nagara, nyieun nagara anyar atawa neangan pimajikaneun. Disebut oge mitologi Pajajaran. Pola jalan carita pantun umumna: 1. Satria ngalalana, 2. Kajadian nu karandapan, 3. Satria Pajajaran unggul peran, 4. Ngadahup ka putri, 5. Ngadeg raja. Selanjutnya aya galur carita pantun. Nilik kana galur caritana biasana dipasing jadi dua golongan, nyaeta galur lenjeran jeung galur simpai. Ari galur lenjeran mah dina pamungkasan caritana nu ngalakon henteu kacatur balik deui ka nagara asalna. Tapi lamun galur simpai mah palaku utama bisa balik deui ka nagara asalna jiga Ciung Wanara, Lutung Kasarung, jeung sabagayna. Conto carita pantun Lutung Kasarung. Unsur kabahasaan carita pantun Lutung Kasarung. Nu kahiji ieu aya conto raja pamukana. Anu kadua aya conto narasina jeung nu katilu aya conto deskripsina. Nu kaopat ieu aya conto dialogna. Nu kalima aya conto monologna jeung nu terakhir aya conto raja pamulana tina carita Lutung Kasarung. Hatur nuhun. Nang sakitu wae nu bisa urang sadaya sampaikeun. Mohon maaf bila aya kekurangan jeung kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.